Dinten ayeuna mah betengan meser tempe 2.000, buncis 1.000, sareng basona we 2.000. Hai, assalamualaikum. Lanjut irisan si buncisna, tos beres mah lanjut ngeuretan si baso. Nah, ieu abi masak sekitar jam 5 sore, kusabab ami haneut-haneut kanggo buka puasa teh nya. Lanjut di abi bade ngagoreng tempe, tempena ku abi ditipungannya. Kanggo bumbu gorengan mah seperti biasa ngan pecin sareng uyah, pasian we bawang putih bubuk sareng ketumbar. Tong hilap di pasian kunyit bubuk, amih warnana sae. Singkat cerita, si gorengan teh tos asak, lanjut we bade diangkat, bade ditiriskeun. Minyak nata surut mana bae dipindahkeun kana piring. Tuh meuni saenya warnana teh koneng. Tah lanjut we abi teh bade ngagoreng endog. Cuman ngagoreng endogna henteu ngangge minyaknya, ngangge margarin ku sabab si masuk alimeun lamun ku minyak teh sok kulinyam. Lanjut si telurna teh digulung-gulung kaos kitu teh nya amih janten sae bentukna teh jadina teh si dede teh teu boseneun da kusabab bentukna teh pan beda walaupun rasana mah sami wae kitu wae nya rasa endog. Tah nembe dikeuretan aralit kaos kitu. Tah ieu abi ngangge endogna 2 biji, 2 teh 4.000 kusabab ieu kan endogna teh arageung lamun nu aralit mah 3.000 2 da 1.500-an nya. Endogna tos asak mah nembe dipindahkeun kana piring. Lanjut abi bade numis bumbu kanggo tumis buncisna. Lebatkeun heula si bawang bodas, bawang merah sareng cabe, nembe lebatkeun si basona, kosrang-kosreng deui. Bumbuna tos tos asak nembe dilebatkeun si buncisna. Dikulah-koleh deui, tong hilap di pasihan cai saalit mah. Lanjut di pasihan sesening, pecin, uyah, penyedap, terus gula. Tah masak si buncisna gentong lami-lami teh nu penting mah layu gitu nya. Tos layu kieu mah lanjut di pareuman komporna, pindahkeun kana mangkok si sayurna. Teu karaos pan padahal ngan masak kaos kieu wungkulnya tos jam 6 we. Tah di dieu pasakan abi atos beres, aya tumis buncis baso, aya tempe mendoan, terus aya telur dadar, telur gulung lah nya, sareng sambal kacang. Hayu cuang